Kanjeng Nabi Adam ku Allah teh ditimbalan ngempakeun turunanana sarebu urang seueurna saurang ti antawisna geus sanebat ka sawarga hari nu sanesesana digebruskeun ka neraka. Allah teh ngadawuh deui yen kedah ngampeukeun deui turunan ti Nabi Adam sarebu urang sakirang. Saurang ti antawisna dilebetkeun ka sawarga hari nu sanesesana digebruskeun ka neraka kitu bae